Waktu emang tuh bisa diulangnya. Lamun emang waktu bisa diulang, urang hayang tetep babagi ka pusing jeung maneh ing. Geus lah ing, tong sok sagala bijak-bijakan lah. Percuma ing, percuma. Namun sakirana maneh cuma nambah kapusing urang, mending maneh mangkat ing. Tapi Dir, Mangkat ing, mangkat. Tong sampai urang pakai cara kekerasan supaya maneh ulah aya di kahirupan urang deui. padahal urang cuma rek nanyakeun sesa hutang maneh Dir. Kadang emang urang kudu ngalaman kalengitan heula. Meh apal kumaha rasana nyangarepan ka nyeri ku sorangan.